bodas nunutupan moeka hati kergandung asa poeng pangharepan nu gandrung kasih liliung anu gelis araina alun kahalangan halimun turun halimun di gunung Karembi katambias koleas bodas halimun di gunung Karembi janji ngan saukur dina lamunan mangsana halimun turun ditutukan gunung Karembi warna bodas nunutupan moekan hati kergandung asa poek pangharepan ku gandrung kasih liliung anu gelis raraina alun kahalangan halimun turun halimun di gunung Karembi katambias koleas bodas halimun di gunung Karembi janji ngan saukur dina lamunan dipikir dibulak balik hirup teh asa lalanjung sok sanajan pikir bingung teu weleh neangan akal
tapi akal hirup ulah sok talangke kudu bisa beangan gawe kudu bisa barang bere hirup ulah sok hararese dahararese hirup kudu diatur amawa badan sakucur hirup urang kudu jujur sangka hirup tetakiur da tetakiur hirup kudu diatur kedah kumaha mapalerkeun ieu hate dumadagan ka anjeunna nyantel bae hiji kamelang mitineun hiji pudun salira mentangkeun kelet bari imut nembus rasa sumeleke sasauran canda yang bika isina muntos heraya tersangka dikayung yureun hate rumejat asa-asa teu percaya jantung rumaju atau binarung daging nu dipicinta intun waratos mika cinta nu dipincang-cang ngaharewot mika eman langit lenglang bulan ngemprai rasa bungangan tepang tresna dipudungan dinten tadi cikole aliliwatan dinten enjing urang bakal deui tepan tah nu asa kumaha? berebet di mana lagu teh ngaberebetnya panjang panjang oh
Dimedaikeun lagu naon wae na teh Pak Ujang. Nama teh laguna cerita Halimun Gunung. Halimun Gunung. Aya di gunung kene kene. Halimun Gunung teh pan Wisata kene. Wisata kene, wisata alam. Aya nu kadua nyaeta tong talangke. Tong Jadi talangke. urang teh rupa-rupa teh ulah sok talangke. Tah eta mah pepeling keur generasi muda. Laras. Lamun urang boga niat rek memulai seni budaya tong talangke. Iya. Kang Nu. Ulah ukur loba ngomong itu jeung Laras. ieu kudu ieu tapi dipigawen teu. Nah Kang Nu, ke urang heula ieu urang teh aya nu ngalangkung heula SMTV Ece bisa.